santri hijrah ti imahna ka pondok pesantren kadeuleuna mah kadeuleuna harina teh santri padahal mah eta meunang karidhoan Allah beda jeung nu sakola lain deui ya na malam mun ditanya sia ieu mas santren ari mas santren mah teu boga ijazah teu perlu ijazah atupan mas santren mah teu boga ijazah ke ka ditu jadi Allah bah budak poal aja saya ya Allah ya Rabbi saya geus sabaraha tahun ini 1 tahun geus balik ulah mah dipiceun ku kolot tadi biasa budak eta teh hayang ijazah teh hayang nanaon lah kumaha Allah bae nu penting mah nyaho kana ilmu Allah sakitu bae sebab ti Allah ieu teh tadina kuari diurus ku Allah manya datang ke teu nyaho ilmu Allah engke kan bakal ngaharep ka Gusti Allah budak geus bisa ngajawab model kos kitu ya Allah ya Rabb geus teu perlu nanaon engke sia kumaha eta ka dituna sia mah sia baya tunu kurang kayakinan aing mah geus boga kayakinan kege diatur ku Gusti Allah masyaallah ngomongna hebat kayakinanna hebat deuleu bentukna isuk-isuk cileuhan encan mandi geus ngadahar bala-bala tolol teh coba ai kayakinan mah hebat biasa atuh kayang urang mah kacai bae heula nyikat karena jajan teh ngarokok lah kiai geus nongkrong ge kiai nongkrong ayo we kiai aing-aing kadeuleuan mah santai tapi deleukeun 5 tahun teu kadeuleuan ngajina teu kadeuleuan giatna 5 tahun muludan eueuh ieu naon OMC aya si eta balik din sia kira balik keur penting kebeneran ye emang isu penting dek muludan sia siap jadi MC dah tukarak jadi MC negara yang siap siap gede amat ngomong siap aja waduh bener atuh siap ayo saya naon acarana tulis siap bener jadi MC nya saudara-saudara sekalian alhamdulillah malam ieu urang malam takzim acara insyaallah kukula diatur nomor kahiji pembukaan nomor kedua pembacaan Al Quran nomor katilu sambutan nomor kaopat adalah tausiah mulai urang buka bismillahirrahmanirrahim acara kedua adalah ngaji Quran akan dibacakan ku qori kita Kiai Haji Supendi AF masyarakat demo jangan kan jadi kia tuh aya jelema nama ngan diulah ku masyarakat suarana waduh hei lain kori tama geus kitu mah tuh galedeg dilarang ku masyarakat dilarang atuh bebe jeung ka MC lantaran korina dilarang ya kori deui kumaha mun Udin siap deui atuh sekarang ngaji Quran aing tamat deui lain masalah tamat ieu kan kudu make lagam dina lagam dek make lagam saha pokoknya mah geus aya di dieu kabeh rajib aya ku aing di dieu geus bener langsung nyana jadi naon kori wah raja sejaheus ya bisa andin mas santren teh kanyahoan 5 tahun tapi masya Allah kari sambutan panitia tudaekeun din panitia ieu kumaha ya atuh siap aing kira nyambut geus Allah terakhir tausiah dari Kiai Haji Fudoli cuman Kiai Haji Fudolinya belum datang karena 5 panggung jadi dia masih di rangkas betung waduh ima datang ka dieu jam 4 geus siap bedin atuh kumaha siap ya tuh sapira muludan nyaritakeun Kangjeng Nabi Nabi geus aya di hate aing atuh si Udin teh bae masyaallah da eta santri mah teu kanyawan nyolong bade santri mah komo mun kita ngariung kita hadiah puji atuh teu bisa ge geus maksakeun pokokna atuh nyolateun mait anu make ruku teh ge terus bae kan sia mah make ruku deuleu maitna saha ye aing ge tilok ai lain teh eta mah maitna teh mah akrab jasa jeung aing
datang ka imam sial aing salah. Tilok mundur santri mah masyaallah karim. Nah iya santri teu kadeuleng ngajina puluya peleye tapi deuleng ke 5 genep 7 komo geus 10 tahun. Mana santri anu henteu terpake. Naon eta? Sebab didasari ku ikhlas gajina. Ciri ikhlasna aya daek-daek aja enten teh. Sial ta santri goblok jasa. Atuh jadi di nya naon di hayu-hayu makin mung. Santri bae ngaji baing-baing jadi teh. Bisa-bisa aing jakena teh atuh bisa aing sia peduli amat ka aing. Santri mah tolol. Ikhlas jasa aja nama. Datang ka aya nu tilok gaji. Atuh tilok gaji bae geus ku ikhlas-ikhlas. Barang datang ka imah teh atuh ada dek dikawinkeun ceurik pan. Teu bisa kobil tu acan. Siang aja mah tilok gaji cek teh. Aya tadu kitu cara.